jelema nu toab kuari endahan ngahape nyoting atuh aya deui eta mah leuwih tinu edan jelema bos kitu keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes hape dibawa ka masjid lain deh mikir goblok masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna moal hayang a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wa dafu dararil muslimin lan nolak ing kamadaratan wong kang muslim kabeh kakiswati arif kaya nanggoan ing wong kang wuda wa itami jai'in lan aweh pangan ing wong kang kaluwe idza lam yandafi' bizakatin wa baiti malin tatkala ora narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wa ada'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasana yang dan pirang-pirang pagawean wasana yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil ma'isyu dan barang kang salamet bikalawan ma opo pirang-pirang ma'isyu opo pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah tenu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus aya nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah lil mushkilat fiddin wa bi ulumis syar'i katafsirin wa haditsin wal furu' bi haitsu yasluhu lil qada
wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna be. Sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar, tapi dibalik amar munkar nahi. Di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf, tibatan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara ham. Tuturkeun datang ka pae ham capek, sebab buatan manusia. Tapi memang negara orang kos gitu, atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara, salamet urang. Tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham, nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat, apakah yang cilaka di akhirat. Sok pikir ku dengkul, ulah waka ku otak jauh otakan kabeh ku dengkul we ja otak ge kos urang majang naon atuh. Otakna kadeulean di hulu tah urang, tapi tetep bae teu disebut pinter, disebut teh geus otak udang. Nah, ieu sih hade. Udah selamat di akhirat, di dunia onam lah moal kebal di dunia. Urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae. Geus merdeka urang. Tina panyarek pamajikan. Merdeka. Mantap. Jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya itu. Hayang merdeka maksudna. Itu daek neangan deui kitu ge. Mun daek neangan deui mun teu. Di negara urang negara meski Bang Ambalaya, bang teu ditahan ka neraka. Riba, kredit baheula mangan di kota hungkul, ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku ari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV Ambalaya di imahna. Di imah kiai teh di ruangan hareup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Di WC, Masya Allah. Asana engke mameureunanannya TV atuh dibawa ke masjid, bukti kuari. HP saya TV yang dibawa ke masjid. Engke masa karat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana HP? HP mana? Wah, engke masa karat geus lain maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amar ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah
dititah amar ma'ruf nahi munkar, titah teh amar demokrasi, nahi munkaran. Sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah. Aduh, ada ringgis, masya Allah. Nah, iyalah hirup kurang mual kebal, ke bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teka dulu ibadahna ka Allah, ingetna ka pangeran, maka ku Gusti Allah dicoba, diberelini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyag, Yogyakarta gempa, Bali Bitu gunung, Asikmalaya, kuari mah Lebak, Rengkas, itu Lebuan, Tangerang ge kena ka pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman. Aman pasar Kemis, ya Allah maha kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah, inget ka dongeng Abah, ieu bumi aya 7 lapis, lempengan-lempengan bumi, aya urat-uratna, kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen anu kitu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat. Cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai-kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur kuari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Gua ge cinggir doang di toel net. Goyang bumi, masya Allah. Eta kamari aya anu adzan, santri mah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya anu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu Allah. Aya anu ti Arab. Si eta mah ti Arab si eta. Selain Allah-Allahan dia nama. Aduh, masya Allah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese. Secara nasional zikir bersama. Oh, mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Teu daek datang. Zikir bersama di pendopo. Lamun haji pudolina teu dibere 5 juta teu daek. Ada tuh geus. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah-Allahan. Coba eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti. Gua dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih.
horenganan naon bedana manusia jeung bumi nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah percis okos cicingna bumi percis okos robahna bumi ku Allah dirobahkeun pencet ha ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah ngan nanya doang eta keur naraon ngaji oh ngaji berangkat deui ka ditu henteu digerakeun aya ngaji mah henteu bae kajian teuing deukeut kajian teuing jauh di Purwakarta Bandung Palembang nyana digerakeun ku Gusti Allah dat hakikatna urang ngagerakeun Allah nu mantak lamun kiai ngaji ajo loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing tah Gusti Allah tah badak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku mantap ka murid ulah ngaku murid ulah antepkeun kena sing koloyong main aku bae nah pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha aya aturanana tuh aya aturan-aturan geus datang ka mana ieu murid karak di aku aya kitu mah ngan ngajebian doang siapa tapi loba kiai nu ngaku bae oh eta mah murid kula tilok ngaji ge murid asal sugih di aku asal gagah di aku aya kitu nu susah ngaji bae kanya ditanya eta murid henteu teu ngaku kula mah wah eta mah kiai pendopo nu kos kitu kiai Golkar nah iyalah urang digerakeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut urang deuk sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang dedengean nu ieu eueuh kaget urang kajet teuing molotot gitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot mah teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu nah ketika dipikeun dedeleuan nu ieu deuk sakarat dedengean nu ieu nya mulai ngomong sorangan eneng ka mana eneng itu gara paraban padahal deuk pae antaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang sarwiti Haji Pendi mah mana trizi ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol deuk daun emang mbah deuk gitu WhatsAppan ya Allah deuk Facebook cek dat aduh Gusti Allah nah ya sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekal kuncung Allahu Akbar ditinggalkeun Allahu Akbar enggak saya goyang bumi Allahu Akbar nya nangis beres eureun woi kuda mana kuda sararia gas lain hayu zikir ka Gusti Allah henteu tah jadi urang teh ketika meunang musibah ingat ka Allah dibere gering bae Allah cager bae saeutik di rumah sakit kene di rumah sakit kene coba eta TV setel can balik-balik acan goblok can balik-balik acan TV kuari mah jadi di rumah sakit ge dibere TV kuari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana ya sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu asup ti dieu keluar ti dieu buktina jeuh perubahan sugan barang ngaji bae teh kuari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu malah ti hiji nambah jadi 3
Eta kan berarti perkembangan kos gitu. Perkembangan jahanam. Dia terus diulah-ulah kumaha. Sia mah di ka jahanam geun embung. Hayang ka sorga bae, ai lalakon kos ahli neraka di kumaha. Tulang sakulhum-kulhumna. Pagawean sorangan atuh sorangan lah. Teu bisa dikuluhum-kuluhum. Masya Allah karim. Nah, ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese. Sebab nagarana teu ngitahan. Ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan. Bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan. Bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan. Di pemerintah sama sekali. Lain sama sekali, sama sekali. Amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep. Malah kuari DPR calon neraka kabeh. Lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas. Jilbab masalah tuntas DPR bodoh. Nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar. Satu contoh eta kos. Satu contoh. Bae nu berbau Quran teh. Wah. Kuduna benar-benar didemokrasikan. Kulamangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam. Aing mah ngabejaan doang. Misalnya di daerah pemerintah loh, diuji sok nyanyawanan, geura paes ya. Dia tonton sia ku aing. Ayo sia. Nah, ketika ditimbang amal, nah, iya nu keur ngomongkeun aing teh nya, malaikat seren. Saksina saha? Malah Haji Peni tak adil. Haji Pudoli lah, lumayan lah. Dunyana jadi saksi macak-acakan negara. Iya amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep, nu teu ngazakat diantep. Anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan. Eueuh keramat tunggak. Nyieu deui lokasi jang paranti nu kos karitu. Naon eta kieu kos karitu bae lah pokona. Henteu maksudna naon kos kitu bae lah. Maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah. Geus sia mah osok ka ditu. Aing mah kabar ge ti siapan. Di mana eta ku harita? Deket Kampung Gusti geus dilokasikeun bae. Ya Allah ya Rabb. Geus puguh di hotel-hotel. Geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan. Eta mah anu liar. Ieu nu dilokasikeun negara teu kumaha. Nah, eta nu ngizinan kos kitu. Deleukeun di akhirat. Tonton ku urang. Saha gubernurna, saha bupatina, saha camatna. Dah, sia. Geus pokona mah. Masya Allah. Nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah. Dihayu-hayu ge lempang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya mah mal bisa. Dan kalang gitu ge urang babarengan we nu bisana. Mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana. Nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai haju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngedahannya milu ka ditu. Ieu nu bahaya. Mantap loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang, majelis taklim tinggal majelis taklimna doang, lantaran nyana geus teu berpatokan ka Al-Qur'an, berpatokan kana kahu kana kahu ape menang
urusan negara ulah sok dibawa ke majelis. Panjang orang menyarita amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyaul kabati wa min furudil kifayati ihyaul Ka'bah. Tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah, ngarame-rame Ka'bah. Carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain. Atawa nyeun gambar Ka'bah haju kurang dijadikan partai doraka sia ka jeung. Lain kitu-kitu. Atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh. Ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh ya maksudna daratang ka Baitullah. Sabaraha bulan, sabaraha minggu, sabaraha tahun, kullasanatin, setiap satahun sakali. Nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali. Ai satahun sakali naon? Haji biziarati, ngaziarahan Baitullah munggah haji. Mun boga duit satahun sakali. Lamun teu boga duit 2 tahun sakali. Lamun teu boga duit 3 tahun sakali. Teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib. Nganjang ngahirup-hirup Ka'bah, ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji. Di Indonesia khususnya umumna di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabeungkeut ku aturan negara. Teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nundek berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia. Wah luar biasa. Lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna. Hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000. Leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus. Teu bisa urang unggal tahun. Tapi daftar nama kudu ti kuari. Abeh naon ieu? Abeh diala peperet. Peperetna diala. Jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nundek munggah haji na loba jasa, daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten. Lampung mah Lampung paling 10 tahun. Palembang 10 tahun, aya 7 tahun. Di Tangerang mah 17 tahun. Kuari daftar 17 tahun karek berangkat. Lamun kuari daftarna umur 60 tahun, tambah 17 tahun berarti umur sabaraha? Berarti sabaraha? 77 asana. Asana nu berangkat rohna doang. Tah, ieu di Indonesia. Aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang. Buktina heuh. Geus kos kitulah aturanna nya nu nyieun aturan kan eta 17 tahun sabaraha duit tah bungana taina sabaraha duit tah eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi. Wallahu alam. Jakuari lamun diungkit badana haji teh di zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung. Baheula mapan nyebutna sabeung, kuari leuwih. Berarti liput. Nah, jadi kamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan negara geus sok-sok aya nyaho sih melah. Geus tamu aing teh mah nyahona. Henteu pan kami bagian rahasia mah daftar bae geus. Pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus. Tah mah urusan aing. Henteu. Ieu mah hayang nyaho. Sia mah ditembak sakuai. Sok aya nyaho-nyaho sagala ulah. Atuh geus kitu geus.
sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi, abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian, ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari mah 3 juta, kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mah nanya be ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil Menteri Agama, Menteri panggil deui, Menteri Dalam dan Luar Negeri panggil. Oh, itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pula Depag. Cek Depag teh kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah, sia. Terus kahandap. Cek malaikat ieu mah geus ulah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nu sekarang itu kuari orang teu bisa nyaho, teu meunang nyaho, tetap di akhirat bakal diselesaikan. Disebut na ieu faslul qada, perincian hukum. Nah eta keur carita di nagara, carita di urang sarua pribadi geus hade. Naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin, ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati, kalawan didatangan melalui zahir. Ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu, misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali, kemudian jadi bisa hiber ka Mekah, memeh ka Mekah aya anu ngajepret pajal manuk gareja paeh nya. Ayo bisa datang ke Mekah. Perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah. Ulah-ulah ning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah, ka kawasan Allah Maha Kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah. Wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun. Yogyakarta, Jawa Timur, kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saya moal kebel deui mampu asana sagede kitu ngan samenit parair makana eta bangan sadetik tep goyang kabeh, goyang Karawang ngeunah. Lebih goyang bumi mah bahaya. Ihyaul Ka'bah kulasanati. Kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan teu jadi ihyaul Ka'bah umroh mah teu jadi. Jadi sebut ihyaul Ka'bah kulasanatin biziarati. Aya kulasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin, yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dikna eta ngarame-rame. Sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram, tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah, termasuk umrah wala bil umrati kama qalahul musannif, umrah doang ge teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atau 2 tahun sekali.
atau 5 tahun sekali pokoknya orang ke Mekah. Amin ya robbal ihyaul Ka'bah. Kuarie ranting-ranting Ka'bah, kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah, musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa. Paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun ihyaul Ka'bah teh umroh, padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Ieu masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang dek yeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kara kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema Lempengkeun ti mimiti ngabangunna. Deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu meunang sebab masjid mah julukanana Baitul Al-Masajid Buyutullah. Al-Masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Padahal urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang. Loba nu hees di masjid teh loba sok dibalangkeun ka kuburan. Di Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid Allah bendu. Molor di masjid Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji, leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, ieu mah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocok prak bae kula mah hees bae nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Iya. Teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah, anu haid teu meunang ka imah Allah, anu deuk nyaritakeun dunia teu meunang ka imah Allah. Aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan. Di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis-shalah, diparantikeun jang salat. Atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunya, atuh komo di Baitullah aslina. Atuh komo di Baitullah aslina di ditu. Urang di dieu bae jauh ke Baitullah, menuju Baitullah aya mimbaran, haram nyaritakeun dunya. Atuh komo di Baitullah Mekah. Mantap jelema norekat, kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna. Jelema norekat kemudian di Mekah eta Baitullah khususna di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin-ngulin dunia batal norekatna tadi Mekah sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu. Komo imah jelema keur tawaf di alit tawaf Baitullah mah diparantikeun jang tawaf. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina naha warukais naha. Ieu jelema nu tawaf ku ari endahan ngahape
nyoting atuh aya deui eta mah leuwih tinu edan jelema bos kitu keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes HP dibawa ka masjid lain deh mikir goblok di masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus jang ibadah ka Gusti Allah Ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah dumadak jelema loba jasa nu mukim di Mekah kemudian nyana ngarikrut usaha teu izin nyana ka Baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keur di imah Allah anu Allah teh ulah-ulah kitu ngarame-rame dunia di Baitullah paranti tawaf salat iktikaf wari ngulin-ngulin dunia mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah belikeun di dieu ka imah belikeun di dieu ka kendaraan jeung jana perusahaan balik jana di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh maha kawasa Allah sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa kolbuna lain dek bimbing haji tapi dek neangan dunia melalui haji delekeun mun kurang di tataan ngaran-ngaranna di Tangerang saha kula mah nyaho di Serang nyaho di Pandeglang nyaho Tasikmalaya nyaho Garut nyaho kiai-kiai bae kiai-kiai nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya Garut Bandung anu ngarikrut jamaah pohara jasa ieu mah Tangerang bae Tangerang anu mawaan jamaah ka ditu baheula mah turis teh wali mah haji datang ka dieu mobil batur can kabeli mobilnya na panggelan batur can nyeun gedongnya na panggelan batur can baroga sawah nyana nyeunan sawah sorangan ngambo pohara jasa eta mah sugi kabeh-kabeh da urang hormat ka nyana kabeh nah dalekeun sabaraha tahun 2 tahun 3 tahun selesai kabeh sawah geus dijual kabeh imah geus dijual kabeh ieu nu aya kuari ngan pamajikan doang gitu ge dikontrakeun kuari sial teh budak bea kabeh sok geura ayo geura naon eta ieu Baitullah nyana neangan keuntungan di Baitullah imah Allah teu meunang sambarangan lamun urang dibaca di Tanbihul Muqtarin Tanbihul Ghafilin sarua isin di hareupeun Baitullah mantap kiai di hareupeun Baitullah kemudian di Baitullah di tanah haram salah be niatna datang ka imahna beda anu tatadina santrina loba kok jadinya etikat anu tatadina biasa ngaji kok jadi kieu salah niatna sebab Baitullah aya Allah nah iyalah ihyaul ka'bati kullu salatin biziarati unggal tahun ngadatangan Baitullah dengan niat ziarah munggah haji disebut nage urang ke Mekah kuari endek jadi tamu duyufullah urang jadi ke Mekah teh jadi tamu Allah sing hade anu jelas mah sing hade bae urang endek jadi tamu Allah endah endek jadi tamu pasar belah ditu nama tamu raja belah ditu nama tamu urang Arab teu ngarasa urang jadi tamu Allah sakitu didengung-dengungkeun ge ketika khutbah teh urang Arab di ditu nyaritakeun naon kitu ngaranna tamu Allah urangna teu ngarasa jadi tamu Allah perubahan balik ti Mekahna teu make kopiah deui balik ti Mekah lain resep ngaji main remi deui balik ti Mekah si mbah diboncengan deui balik ti Mekahna korupsi deui nah ieu sigade di imah Allah da ieulah tila sawarena fardu kifayah ihyaul ka'bati kullu salatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun biziarati hajian kumaha umrah teu kaasup kumaha itikaf teu kaasup walaupun aya kaol-kaol dhaif anu ngasupkeun umroh ge termasuk ihyaul Ka'bah
ngan ulah make kula sanatin ai kula sanatin mah berarti haji kitu keneh i'tikaf atau sakadar tawaf doang lain hajian teu kaasup ka ihyaul kesimpulanana termasuk kana fardu kifayah ngaramekeun Baitullah dengan melaksanakan haji mun boga duit jeung lancar di nagarana unggal tahu wa dafu dararil muslimina wallahu a'lam.